Matak cek bumi luhur kene derajat kami daripada anjeun. Boga naon deui cek langit di kami aya Baitullah. Sajalma anu ngadon salat di Baitullah bari nyium hajar abjad tadi nama. Asal muasalna mah abjad. Ngan saatosna jelema daruraka kadinya nyiuman batu. Dosana syariatna kasedot, hakikatna menang pangampura Allah jadi hideung. Itu. Nya. Naon kaunggulanana cek langit. Saur Kangjeng Nabi la yujarrul hajj illa bil jannah. Biaya deui ganjaran nu munggah haji mah iwati sawarga. Mudah-mudahan terus angkat darah sing kawarin tu pidawuh Nabi. Jaga di poe kiamatna moal patepang tepang acan jeung anu mariksa. Geuletuk kiamat teh nyoh matet di lawang sawarga. Aya 4 golongan anu teu dipariksa. Hiji jalma anu beunghar. Nu beunghar mah moal dipariksa. Naon sababna? Galak. Sabab duit. Nu beunghar moal dipariksa. Sok atuh dilunya ge enak. Pak RT misalnya itu nagihan pajak. Da kanu beunghar mah ngereng. Isin tadina oge. Tapi lamun kanu mararat sapoe 3 kali wani. Nah gitu, jaganya di akhirat itu jelema anu beunghar mah moal dipariksa heula asa warga ge. Letuk kiamat mata teu di sawarga. Kayak gitu. Ibu palai beunghar. Yakin. Ieu mah bade ngawartosanna bade diangomangan teu karepnya ulah teu diwartosan teh. Upami hoyong beunghar cobi usaha nu ayeuna gentos tong eta moal beunghar teh usaha nu ayeuna tiba-tiba kitu we kitu ieu mah upami hoyong beunghar cobi ngawitan ti dinten enjing usahana ical galeuh kapal nya payu genep we sapoe batina kaukur nya aya hayang beunghar dagang cilok aya 7 turunan ge paling gebuleun cilok mah Rada kong sapu uyun genep gentos anjing jualan kapal itu sok maresan genep sewang mah bajarkeun gede nya komo kuli macul mah salah lah kasih kesalahan ge jalma pujeun itu mata kudu beunghar jadi care ku Allah ge irfa bikana mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kan itu nalpia rafa'ul mubtadaan bil ibtida kada karofun khobarin bil mubtada nah yakulu aya eta di mana aranjeun kabeh boga kahayang anggap langit 7 lapis teh beunang ditoel berarti di mana aya kahoyong teh kudu leuwih luhur tibatan luhurna langit. Urang kaputra di mana ngaduakeun ka murang kali Gusti moga-moga anak abdi sing jadi presiden tepat alus dina dikabul satengah lagi atuh jadi gubernur tah maksud Allah mah kitu ieu mah kamu teh ujang da bapa maneh mah usahana ge ti bangku 5 cul parat-parat SD atuh nya dikabulkeun kan nepi ka kelas 2 lain salah budak doa orang awas itu percaya ke Allah nasib orang dengan nasib budak beda orang tiba kieu boa anak orang mah aja di malaikat si moal ya atuh jadi lembek moesan nya wareg-waregnya bahkan nu maot atuh lembek mah itu hanya sekali waktu nuturkeun ya salah lembek teh mah kurang tarik ngaringkus kayak gitu. Iya. Cek langit, lamun di anjeun aya Baitullah di kami ge boga masjid ngaranna Baitul Ma'mur.